warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahlalika wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kalian dikawitan ngadastakeun puji kali syukur ka Gusti Anu Maha Suci anu nyakrawa ti diwiati anu nyangking jasad sama sabada. Shalawat wa salam ka utamian biasa lamina sing langkung dilelehkeun ka pupuh agung paduka alam Nabi akhir zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos anjeunna tos ribuan taun teu aya di kieuna nanging namina geus peuning langkung-langkung seungit ngadalinding kaceluk ka aun-aun kawentar ka jana pria. Sewenhun laksa ketika bingahan lakum dipayun haturkeun ka saderek padung waktu canoli wanci panata calagara anu parantos masihan waktos kapribados kanggo cumarios. Nanging sate acana simkuring sejas anu canuknya palalaku paralun sanes culangu nedawidi anu kasuhun wireh berbaros parantos kumawantun ngiring jabung tumalapung alak-alak cumampakat rumawa simkuring berasa colonos kumawantun cumarios dipayuneun para bapak mewah ibu anu sakieu hormatina dalah basa direka-reka dilastra ngalapu jangga direnggi-renggi kuki nanti angger weh kanggo simkuring mah teu gedag gali isteuning katitih ku Gusti katada ku pangawasa kukituna boh milih aya kirang tata titina kirang lincat undak usuk bahasana si hapunten anu kakedah rumaos sanes ahlina. Kaunjung kepayunan sesepuh rombongan calon panganten pamegeh kula warga kesana Bapak Sumarno niwah Ibu Yuyun Yuningsi sakali para kasepuhan, para alim ulama, para aparat pemerintahan setempat anu kuring dipihormat tekekantun dulur-dulur anu parantos sami-sami riung kumpulung hempak merbayatsa beri rampak jajak buku kanggo ngiring nyakseni wanci anu mustari mangsa anu lugina ngadahupna ingkang putra cek ihsan mulana kapun anak neng anggun mustika saridewi embe parantos ka saksen kumurang sadayana diantara pamasrahan di sesepuh rombongan calon panganten pamget kalanian nganggo runtuyan oge ungkara basa anu ngabujangga lebet ku rehan basa anu merenah bener esina jembar pedarangana atra pamansadana takumagi kitu simkuring cenduk manggul piutus anu tangtu ngemban sabda anu utama janten sulur disepurna calon panganten istri simkuring kalian nyandak asma pun lanjut Bapak Andang Suherman almarhum Ibu Sweni kali Ibu Lala Elfadila diwuwuh keluarga besar almarhum Bapak Khalid miwah Ibu Nining di Majalaya oge keluarga besar almarhum Bapak Ita Bapak Atta miwah Maikah di Cianjur sadayana nampi kana sagala rupi anu parantos disanggah nembe anu ku kaemet ku simkuring aya opat anu nembe anu parantos disanggakeun anu kahiji maksad anu kadua jasad anu katilu waragat anu kaopat pangjian
Anu kahiji singkuring nampi pisan kana salam silaturahmi miwah kawilujengan ti sadayana kulawarga rombongan calon panganten pamuga. Diwuwuh ku sagala kehormatan singkuring haturkeun jagong tuhur meunang ngeunun tutut gunung keong reuma. Aturan wilujeng sumping di lemur matuh dayeuh maneh Banjar Karang Pamudahan. Nanging sihapunten boh bilih tadi pasadayana sumping kusim kuring tegasik ditampi enggal-enggal ditarima diaur ku kembang Tanjung paselang kembang kanan. Rumaos sim kuring tetiasa nampi para tatamu sakumaha mistina, tetiasa mampag ngahiap-hiap ku basa nu endah tur somea, tetiasa nyalikeun di tempat anu merenah. Kukituna nuntur kalbu anu dituju jembar manah anu diteda sihapunten kana sanes kanten kakirangan. Anu kadua nampi jasadna tegesna cek ihsan maulana ku anjeun dedeuh teuing anakin jimat awaki hidup cunduk dituyun ku uang petuang ibu dipapah ku ikan rama diiring ku para wargi dijajab ku kadang wargi. Ieu teh hiji tawis yen niat hidup maksad hidup kenging pangjurung restu ti para sepuh jian pandoa ti kadang warga. Apa ma oge si neng di dieu is kuning tengah ro jonghok rebo ku gembolan ringkit kerit ku jinjingan kulit awis sesebita dalu dianti mung jisim jinisna anu sahiji jasad tunggalna anu saurang jajaka anu piti surti ngajirasa duduga kalih peryoga teu renjagan teu gembangan estu teguh pamadegan. Bagia kasep ku apa ditampi pisan deug ayeuna matuh anggur geura garap gunung anu masih gundul pasir anu masih bulistir sawah anu lawah gahgar pelakan kumadu asih muga sing lemok henjo dir ibarat bibit tumuwuh di tanah subur ngan kahade ulah kekantun eta parabot tu boga pamor sanjata tunggal talutuk nahun pacir waris ini aki anu seukeut lain karana diasah keur macul batu dungar cadas sabab di dieu pantos disayogikeun pihumangeun asekali cabisan nabi teh si neng hareos ka apa mamang cenah neng kersa ditikah ku si aa tapi aya syaratna naon neng syaratna si aa kedah nyenak ATM cenah ieu bapak bade naros hidup nyenak ATM ibu kuninga ATM ibu ATM teh alat tusuk manual saudara teh kanggo naon cenah tidak pak neng tos nyayogikeun BCA naon BCA teh ibu BCA teh bahan colokkeun AK alhamdulillah gara sakedik supados teu serius teuing. Anu kadua eta anu kadua anu katilu sim kuring nampi kana waragatna. Alhamdulillah katam pipisan teu disimpen di handap-handap istunin di luhur dina mung-mungan. Abot yuhun abot nanggung abot narima kinana. Jazakumullahu khairan katsiran fi ahsanil jazaa. Mudah-mudahan sanes kanten teu nampan cacanakan tawis kadeudeung sareng katineung tilam kanyaah sareng kacinta ti tuang putra kanggo anak sing seueur manfaatna oge ageng barokahna kanggo aronjanana na rumah tangga. Dan kasih kasep kasih gelis ampura apa jeung mak di dieu mah teu bisa mukelan teu bisa mahanan lain teu hayang lain teu era dengan nu tadi teh bapak mamang ukur bisa sumambung doa mudah-mudahan hidup na rumah tangga teh sing aya dina kajanglaran keun we sial dakalna suwe naasna mah geus ditalangan kudu jadi inun jeung bapak hidup mah lalaki rabi sing panjang kunjung panjang umurna panjang jodohna panjang duriatna jeung panjang sagala rupana bari parek rezekina. Anu pamungkas anu kaopat
nampi pangjiatna nembe ku pangersa parantos deudeuh doa daya lepatna sing kuring oge bade deul doa mudah-mudahan ieu dua nonoman anu baris istrenan sing manjing kana wancina sing ninggang kana ugana atur rumah tangga anu badi wangun sing ngalungguluk batan dukuh ngarandakah batan majah ngarandekeh batan seri sing diparangkeun campeurenik buncir eusina mutrik-trik krimbil sikina ngarandah manggaranana renung siruna mayak pak cangkokanana salamina sauyunan sareundeup saigel sabobot sapihanean sabatak saribangan sapapahit sama manis sabagja sacilaka jadika lahir turbatina kalayan salawasna tiasa nyangking kana lalayan pancagapura wamunya barakallahu laka wa baraka alaika wa bainakuma fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin. Pungkas catur berat hateh sekecap rek teu mulat ka dasar kaleuwih tengah rek nepi boh bilih aya luhur saur bahe care mawur ku catur mencar ku carita tetus langkung kepang halang au payung hibar kerja bobo sapanon caran sapakan neda agung cuput gumur neda jembar panghampura margia aya paribasa ciri sabumi cara sadesa kukituna bobot pangayon timbang taruju rumah sumangga ngangakeun saninten buah saninten dipesek di parapatan hapunten aduh hapunten nu kasep bade pamitan wa fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.